Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya. Wilujeng tepang deui sareng simkuring si tukang ulin tea. Simkuring keresan dinten ta kamari jalan-jalan santai ka Gunung Puntang nya. Alhamdulillah view pemandangannya masih kene asri di daerah simkuring mah. Aya oge pemandangan anu teu kalasena sapertos di Jepang. Oh, baraya. Wan maya di Jepang kita yo. Geus nepi deui ka Jepang tuh. Di Jepang ya. Ieu di Gunung Pupujian nih mah tuh. Gunung Asak Puji. Gunung Asak Puji dan Gunung Puji tuh. Wah. Ayo orang olabkeun. Tuh, tos lebet ka wisata Gunung Puntang. Tos lewat gerbang nanya. Orang teras mapai-mapai ka jembatan gantung. Anu cekap sejuk lah, pokoknya sejuk pisan lah. Enak kanggo jalan-jalan mah. Teras urang ka Walungan, aya Walungan nu namina teh Walungan Cigeureuh. Tah di dieu seueur batu-batu anu raoseun kangge calik, kangge niis lah. Teras urang tiasa santai-santai sambil ngopi, sambil naon we, tiasa wae. Urang teraskeun deui ka jembatan caket Walungan, jembatan aya jembatan bambu tapi raoseun. Di dieu ge teu kalah endahna, viewna enakeun pokona mah olab, pokona mah mangka dieu mah tuh. Ningal Walungan caina masih kena herang alhamdulillah baraya. Seueur upami dinten mingguan ararameng ka Gunung Puntang tuh. Di Walungan caina herang kene raos pokona mah. Yeuh baraya diarantos orang amengan ka Gunung Puntang. Urang hirup udara segar nu bebas tina polusi. Cocok kanggo aktivitas samingguan atanapi sasasih di kota. Yap ka dieu amenganna. Sejuk, endah pokona mah, raos dipandang, raos diisep ku pangambung. Alhamdulillah beres jalan-jalanna. Ayeuna urang mulang. Biasa mulangna jalan deui, jalan kaki deui. Supados jag-jag tuur lah pami seueur sepuh mah nya baraya. Karesan ayeuna simkuring di sarengan ku pun paman nya. Janten teu nyarira teuing. Waktu senang mulang tetap masih ke jalan anu tadi. Tapi seueur sih jalan mah. Di tempat wisata nama seueur lokasi-lokasi jalan mah kang milih jalan mana wae tiasa. Pokona mah tempatna endah pisan lah. Tah baraya tong hilap nyimpang heula ka warungnya, urang ngopi-ngopi heula sateu acan mulang. Pokona mah hayu diarantos ka Gunung Puntang urang sasarengan amengan. Sakitu perjalanan simkuring si tukang ulin teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.